gitu aya ajengan anu tos paham nasud adat sara akal tetep dina usum rayagung betega bagian kurban depan ada nyungkring ulang kali gitu. gitu. Terus kan atuh ngan entong teh disinekalkeun oh ngaji itu ieu anggar kalakuan teh kitu ngantong teh kitu cak nu ngaji eta teh kitu teh kitu kalakuan kitu teh komo teu ngaji pan bensin leungit teh pan nyawa leungit dengan dina YouTube ku babaturanna digorok sapada bensinna dicokot sok atuh tingkatkeun ka alam malakut tos uninga kana nafsu anu opat amarah lawamah mulhamah mutmainah gitu. Da eta amarah teh anu jadi a'rad basyariah teh eta amarah gitu. Basyariah teh geuring pikir pan a'rad teh tadi produksina teh ta ku nafsu amarah. Bangsa mumul ke masjid da koret gitu nya. Itu mumul ke tempat sosial. Cek RT teh ayo garawe tenang we. Mumul kana ngaji gitu. Amarah koret kana diri. Karena pirejekian kada demes. Tipe porose gitu pelebah jakat mah ngan pelebah nampana teh nampina tipe porose prangkal ya pelebah ngaluarkeun begitu kalakuan we nyilakakeun diri wae gitu kadengki disebut karena diri eta arod basariah teh gering pikir teh kitu nu gering atuh dah lalu mananya pinter nama ngan taradae kana kealusan bodoh disebutnya da urang jahiliyah ge atuh ilmu-ilmu perbintangan ilmu falak teh jarago kapungkur teh ilmu aljabar teh Abu Jahal Abu Lahab teh jarago gitu ngan teu prak gitu bodoh we teu prak kana kealusan Israel jarago Israel kalakuan weh leuwih ti batur gitu eta mah babaturannya bangsa ria sum'ah julid takabur ria gaduh lampah hayang katempoe ku batur sum'ah lampah halus hayang ka kuping ku batur julid ngewa kana bagian batur takabur gaduh lampah asa leuwih ti batur eta basariah eta jirim teh babari eta kapanggihna teh urang gungkul gitu guguan deh guguan bau loman sahwatnya guguan sahwat jadi anu teu kaukur teh digarap gitu. Da ruksakna agama mah dua, kahiji migawe perkara anu can nyaho, kadua ya kahiji milampah perkara anu can nyaho, kadua ninggalkeun perkara anu geus nyaho. Ruksakna agama mah gitu udah dua rupa. Milampah perkara anu can nyaho, can puguh ilmuna gitu. iya Ngajauhan perkara anu tos puguh ilmuna tos dipikanya anu can nyaho mah pas alu ahla dzikri anu acan mah gitu tong maka dipigawe taroskeun heula we ka ahlina pas alu ahla dzikri nya nyahoan gede amak we ilmu mah teu nganggo ngan gede amak jadi mecahkan masalah teh sanes ku ilmu gitu ku nafsu kompor naik karena tepil
nalika budak mah mantu salah ku urang dibenerkeun ngan urang nalika salah kusa dibenerkeun. Sama. Teh nu benerkeun ku dirina ge. Budak mah mantu bojo salah teh ku urang Pak. Ngan dina pelebah urang salah Iku bah. Cek aing kejo terus weh eta basariah nya